Karita seorang manusia andungi kabuaya tentua hirup sangsara hayang lumha ku jalan muja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mancawer dimana bae ayana, mancawer salam dunya anu meka memet kana dongeng Sunda. Wilujeng wengi wilujeng patepang dang udah serangaki dina acara dongeng Sunda anu pancarluaskeun ti kanal YouTube Mancomania. Kumaha daramang sadayana, alhamdulillah upami daramang mah mugi-mugi wae sadayana aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna, sehat lahir sareng batina jembar manahna gampil rezekina sarta tebih tina balaina. Amin ya rabbal alamin. Urang geureuy deui pamirsa dongeng no guadalna nya ayeuna nincakeuna episode atau nabi bagian ke-17. Kumaha lampahan Mang Kosim teh salajengna urang Bandungan wae sasarangan sakedap deui. Sadayanakin raskeun hanca dongeng mangga pamirsa ulah asa-asa di subscribe heula di toel tombol loncengna supados saya notifikasi pamiakin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayanan parantos satia manco satia ngadangukeun oge ngarojongkeun pedaran dongeng-dongeng aki. Urang keur ieu hatur dongengna nya oge hatur nuhun kanu parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng aki boh ka medsos mana bae oge nya boh ka grup WA, Instagram, Telegram, Facebook sareng sajabina deui. Warah samakna sor bajigur sareng sepancauna mangga kaparayun sadayana prung Kawas biasana lamun datang malam Jumaah Kliwon. Di sore keneh ge Mang Kosim geus sibuk nyiapkeun sasajen sapuratina. Tumpeng leutik jeung bakakak hayam kampung sarta lalawuh anu sejenna geus aya ngabarak dina nyiru. Kitu oge rampe kemang 7 rupa minyak seungit kalapa dawegan kopi pahit sulutu madat turki rujakeun sarta menyan bodas saguruntul kabeh geus sadia. Biana ayeuna mah geus tara loba deui carita sawa biana mah pamajikan anu tumut ka salaki. Kusabab sakabeh omongan Mang Kosim teh geuningan ngabukti. Tisaprak remen nyuguh kakaruhun kawas sakumaha pangakuanana Mang Kosim. Lamun cenah susuguh eta teh pikeun nyuguh kakaruhunna anu geus ngadegkeun lemur sugih mukti. Kayaan kahirupan kulawarga Mang Kosim teh bener-bener ngaronyat gancang pisan. Padahal malain kitu pamiarsanya. Tinu tadina jalma nu sangsara balangsak kiwari jadi jalma jegud, jalma pangbeungharna di lembur sugih mukti. Disebutna ge cenah ayeuna mah Juragan Kosim jeung Juragan Ana. Biana harita nyampeurkeun ka Mang Kosim sangeusna Mang Kosim rengse nyieun sasajen sarta diuk dina kursi malesna. Tadi keur akang belanja sasajen ka pasar. Aya tukang pos datang nganterkeun surat ti Arman, Kang. Cek Biana.
mere nyaho ka salakina. Kumaha cenah bejana Arman di Garut teh nah? Tanya Mang Kosim rada culinghak kadenge anakna nyuratan mah. Nya teuing Kang da tu suratna oge acan dibaca ieu. Itu. Aduh lain dibaca nah. Nari Akang. Apan kami mah Gatot Kaca, Kang. Gatot Kaca. Naon Gatot Kaca teh nah? Heueuh. Panon molotot teu bisa maca alias buta huruf. Baca atuh ku Akang pan Akang mah ieu. Sempet sakola SR heula baheula teh najan teu tamat ge Akang mah bisa maca lain. Mana tuh kadiekeun suratna. Bianah ngasongkeun surat ti Arman anu ditadade ge soreng mah geus dikeukeuk ku bianah teh. Surat ditampanan ku Mang Kosim tuluy disoehkeun amplopna. Jero amplop dipariksa soreng salian ti surat di jerona teh aya duitan. Aya duitan nah. Anak urang teh ngiriman duit yeuh, aya 10.000 duitna ge yeuh. Cekel yeuh duitna yeuh. Cek Mang Kosim bari ngasongkeun duit ka pamajikanana. Bianah marah mai bunga. Bianah ngarasa bunga sabab pasti nama Arman aya dina kayaan anu merenah. Boh cicingna meureun boh digawena buktina bisa ngiriman duit sagala. Gancang baca atuh suratna Kang. Bianah katempo teu sabar. Hekelah ke dia heula ieu teh. Gedi lo da geus lila atuh Akang teh teu maca surat. Bobogohan jeung nyaneh ge apanan tara susuratan. Sanggeus surat dilo sakedeung kakarak Mang Kosim maca surat ti Arman. Eusina teh kawas kieu. Assalamualaikum. Sampurasun Bapa sareng Ma di lembur. Pak, Ma, Arman teh ditampi kalian kapingahan di tempat Nabah Atma. Saparantos nangangkeun putra Bapa sareng Incu Aki Sukra. Arman di dieu teu disaha-saha. Diangkeun Incu nyalira ku Bahatma teh. Kulawargana oge balageur pisan ka Arman teh. Arman dipasihan damel di pabrik kulit Nabah Atma. Sarta diangkat janten murid Nabah Atma digembleng ilmu lahir sinareng batin. Arman sehat walafiat ayeuna teh sareng betah di Garut teh Pak, Ma. Hapunten Arman teu acan tiasa ngalongok ka lembur. Mugia Bapa sareng Ma oge daramang teu kirang naon-naon di lembur teh. Arman ngintun artos 10.000 kangge jajan Dewi sareng nambihan meser beasna Ma. Ulah hilap peserkeun Bapa bako karesepna Ma. Salam baktos ti putra anu nuju ngumbara Arman. Mang Kosim nilepan deui surat bari panonna kekereuceuman. Garasa kagagas tayohna mah kana kanyaahna nu jadi anak. Anu ti leutik keneh ge nurut sarta bela ka kulawarga teh. Bianah mah komo cipanonna langsung bae nyurucut ngalembereh masuhan pipina. Kumana? Nah Arman teh urang titah mulang bae atuh ka lemburnya kitu. Karunya di itu digawe meureun gaji oge teu gede mending ge sina di dieu we sina mantuan Akang ngalola usaha urang. Ulah Kang. Keun wae si Jalu mah da keur diajar hirup Kang. Barina di ditu teh apanan keur ngalap ilmu ti Bah Atma. Keun sina tutug heula ngalap ilmuna. Sangkan jadi lalaki anu masagi. Anu kuat jasmani sarta rohanina. Oke lamun geus tamat diajarna mah pastina bakal mulang deui ka dieu Kang. Hehe. Bener oge nah. Barina lamun ayeuna nya mulang mah pasti tah
Neng Arum anak nasi Barkah unggal poe meureun norojol ka dieu nyamperan ka anak urang. Malah bisa jadi si Arman teh langsung bae dipulung mantu ku kolotna Neng Arum. Sabab nempo kaayaan urangna ieu mah da geus beda tuh. Geus bisa ngaleuwihan ti maranehna. Ari masalah kadinya mah kumaha jodona bae atuh Kang. Dan nu ngaranna jodoh mah jorok apanan. Sarta Gusti anu kawasa anu ngaturna. Emangna Akang teh teu doa lamun Arman ngadahup ka Neng Arum. Hari si Arumna mah budakna teh bager nah. Akang ge resep bae ka budakna mah anu teu cop teh kana hate tah kalakuan kolotna. Namun bisa mah ka awewe sejen we si Arman teh ulah ka anak nasi Barkah kawas eueuh deui bae awewe atuna. Eta mah masalah hate atuh Kang. Kumaha lamun anak urangna ge bogoheun pisan ka Neng Arum. Mah nyarek dilarang-larang. Eta ulah sina balik heula ge si Arman teh sangkan teu diajak buru-buru kawin ku anak nasi Barkah. Urang balesan bae suratna, urang mejaan bae lamun urang teh sararehat di lembur. Satahu usaha Akang teh geus rada ngaronya teh mah kitu sangkan anak urang di ditu teu mikiran teuing pangabutuh urang di dieu. Pasti mikiranna eta teh budak teh da. Nyanggana meureun urang teh masih balangsak hese pikeun dahar. Matakna ngiriman duit akan cenah keur nambahan meuli beas bieu ngomongna ge. Nya Kang, gancang atuh balesan kayaknya suratna. Heuke heula atuh da neangan heula pulpena jeung kertasna. Mentang itu kasih usro tuh. Aya buku paranti nyatet. Nyatet timbangan sarta nginjem heula kitu pulpena kitu. Bawa ka dieu. Atuh biana teh haripet langsung udah giru keluar timah pikeun nyamperkeun si Uso anu keur nimbangan hasil belian tatanen ti para petani. Petingna Mang Kosim init ka saung kebona nu aya di sisi walungan Ciwidey teh bari mawa sasajen pinuh sanyiru. Di jero saung Mang Kosim anak kaksila bani rekep parupuyan geus marong hurung ngelunkeun haseup bodas. Mang Kosim ngaramas menyan puruluk menyan anu geus rada lembut teh dipurulukkeun kana parupuyan. Pledug buel haseup bodas tambah kanal seungit menyan saharita nyambuang minuhan rohangan. Mang Kosim norolang maca jangjawokan anu khusus nu diajarkeun ku Dewi Makarawati pikeun ngangkir dirina. Teu lila. Seor angin ngadadak nyeor ngagelebug tarik naker. Saung tepi karerekotan. Cungungung anjing bebaung mani melawung. Keak koreak ngelak. Dina luhur suhunan. Blik sada sora nu leumpang di pipir. Pledug ngadadak aya haseup bodas muih di hareupeun Mang Kosim. Mang Kosim atuh curing hak berijeng nyerenge seuri. Manehna bunga sabab geus apal lamun jungjunganana anu geulis kawanti-wanti Dewi Makarawati datang harita. Cilegedeg. Haseup bodas ngajenggelek jadi hiji wujud saurang awewe geulis make papakean sutra hejo. Anu ipis kacida. Tapi kaparabot di sajeroeun eta pakean teh atra pertela katempona jan rada samar-samar. Semah pangabak tos kaunyuk panjenengan Kanjeng Dewi. Cek Mang Kosim beri tuluy cedok nyembah ka eta awewe geulis anu taya lian Dewi Makarawati. Katarima sembah sujud andika ku kaula Kosim. Balon Dewi Makarawati. Nah anjeun aya deui pamenta kawas malam kliwon anu kamari.
Dewi Makarawati langsung bae tumanya kitu sigana bae geus apaleun lamun Mang Kosim teh boga maksud anu tangtu dina hatena. Asyomon Kanjeng Dewi. Kieu cariosna mah Kanjeng Dewi darak-dak bae. Mang Kosim harita nyaritakeun ngeunaan dirina anu dibegal sarta diancam ku Mang Kemed teh. Tak kitu kajantenana teh Kanjeng Dewi. Mang Kosim mungkas caritana. Keun babari nu kitu mah. Lakukeun bae kawas harita ka jalma anu ngaranna Ukri teh. Ayeuna mah hayu urang sosonoan cara biasa Kosim. Kaula teh geus sono ka anjeun. Dewi Makarawati ngagibegkeun awakna porosot bae papakean nipis ngadadak bae morosot leupas tina awakna. Awak Dewi Makarawati anu lenjang sampulur bari-bareuneur ngeusi teh ngagelanggeor leumpang ka sisi ranjang anu disaprean bodas sarta dihias ku kembang malati. Dewi Makarawati diuk ngangkang dina luhur ranjang bari ngablenyeh seuri curugna ngagupay ka Mang Kosim. Mang Kosim langsung bae gancangan ngudaran papakeanana sarta ngadeukeutan ka Dewi Makarawati. Dewi Makarawati ngagoler dina ranjang dua sukuna ngagelung kana beuheungna Mang Kosim sarta langsung narik sirah Mang Kosim ku dua sukuna. Peuting Jumaah Kliwon harita. Kayaan di saung Jati teh sarua jeung peuting-peuting Jumaah Kliwon anu sejena. Sora ranjang ting rarekod dibarungku sora anu sarta seuhah kawas anu ngabaheum cengek sakilo. Di luar hawa beki karasa tiris, sapopoe nyedak ka tengah peuting. Tapi hawa tiris eta teu dirasa, teu dipadulian ku saurang jalma anu make papakean sing sarua hideung. Anu harita keur jujuringkangan di antara tatangkalan, ngadeuketan ka arah saungna Mang Kosim. Beungeut eta jalma teu bisa pikeun dititenan sabab manehna make taregos hideung. Beungeutna buni katutupan. Ngan saukur sapasang panona anu katempo gular-gilar rancingeus nitenan kayaan disabudeureun kebona Mang Kosim. Sanggeusna yakin di dinya teh heueuh jalma sejen kajaba dirina. Jalma ditaregos hideung anu tayalian Mang Kemed anu rek ngalaksanakeun tugasna ti Juragan Barkah. Pikeun ngancam pati atawa nandasa Mang Kosim. Harita Mang Kemed keketayapan ngadeuketan ka saung jatina Mang Kosim. Si Kosim pikeun aya di jero saung. Sabab katempo da di jero saungna caang ku campur. Tuman sia rasakeun akibat anjeun teu daek nurut kana omongan dewe Kosim. Geurentes hatena Mang Kemed. Manehna lalaunan ngadeuketan kana panto saung. Leungeun Mang Kemed lalaunan nyurung panto saung tapi panto teh pageuh sabab dikunci ti jero ku Mang Kosim. Edan ieu saung kawas pila bae meni tohaga geuning. Kabeh tina kai jati ieu anu dipernis. Pantona meni kekar jeung tohaga kieu disurung ge meni teu goyag-goyag acan. Aing ngadenge sora anu rekotan aya sora awewe deui. Wah, palang siang sia. Kapanggih sia Kosim sigana mawa awewe meureun manehna teh. Mawa salingkuhanana meureun ka ieu saung. Katohian sia. Mang Kemed nempelkeun ceulina kana liang kunci. Ceulina tepi ka rancung-rancung ngadengkeun sora ti jero rohangan saung.
Sora-sora ti jero saung bagi kadenge jelas ku ceulina Mang Kemet. Aduh jelas ya sigana si Kosim keur tandur ya di jero saung jeung awewe sejen. Keur kitu selengseng kameu ku Mang Kemet bau menyan anu awor jeung seungit kembang malati. Ngadadak bulu pundukna Mang Kemet deh maruringkak. Bau menyan geuning jeung bau kembang ieu deh. Aduh. Wah boy si Kosim deh ngagalai korot gitu. Mang Kemet sanajan sieun tapi beuki penasaran. Manehna nogel ngintip dina liang kunci. Tapi ku saberanjang teh disimpena di sisi rohangan nu katempo ku Mang Kemet teh ukur sasajen we jeung parupuyan anu hasupna masih terus ngelun. Aduh dekat dulu yuh. Jalmana yuh. Ukur susuguh mani ngabarak kitu kumplit sarta parupuyan tuh. Aduh. Mang Kemet tetanggahan galuhur panto. Kudu diintip tina liang angin sigana karak bisa jelas ya katampo kabeh sahabaya anu aya di jeronya. Mang Kemet culang cileung breh nempo bangku leutik peranti reureuhna Mang Kosim lamun ka kebon. Bangku leutik dicokot di hareup saung tuluy disimpen di hareup panto pisan ku Mang Kemet. Lalaunan Mang Kemetna naek kana eta bangku. Sanggeus nangtung dina bangku maka karak Mang Kemet teh bisa ngintip ke jero rohangan ngalewatan liang angin atawa erang-erang. Sawaktu nempo ke arah ranjang anu keur dipake galungan ku Mang Kosim sarta Dewi Makarawati. Mang Kemet ngegero katahan, manehna poho da bakat kureuwas, leungeunna langsung nungkup bibirna anu katutupan ku taregos, panonna buncelik awakna ngeueuter tuurna nyorok cod. Anu harita katempo ku Mang Kemet, Mang Kosim anu buligir taranjang teh teu make baju keur patumbang tindih. Kulai jeung hiji buhaya badag anu sisitna hejo bari jeung herang. Sungut si buhaya teh panjang rubak satarang eteng ku sihung. Buhaya teh keur calangap we bahamna bari nangkarak bengkang panonna peureum beunta sedengkeun Mang Kosim harita keur nindihan eta buhaya. Mang Kosim jeung Dewi Makarawati ngakebeg reuas sabab ngadenge sora anu ngagero katahan ti arah panto. Jalma kurang ajar anu wani ngintip ka urang Kosim, cek Dewi Makarawati katempo amek. Mang Kosim gancang ngoleset turun tuluy ngalengkah ka arah panto. Mang Kemet beuki reuas sabab manehna katohian ngintipna. Gancang Mang Kemet turun tina bangku ngan bae ku sabab gurung gusuh teuing turunna teh. Mang Kemet atuh sukuna teh jalikeun. Solontot bru manehna labuh. Kolotrak panto teh ngelotrak. Da kuncina dibuka ku Mang Kosim. Karak ge panto ngareket Mang Kemet gancang bae berengbeng lumpat bari rada ngengkean ge. Mang Kosim mencerong ka jalma anu keur lumpat. Manehna rek ngudag tapi inget can make nanaon. Jalma di baju hideung, sarta di taregos hideung nih. Ya, masalah si Kemet paling eta mah. Ngahaja meureun ngintip aing sigana mah. Sabab kahayangna teu digugu ku aing. Mang Kosim gura-giru nyampeurkeun ka Dewi Makarawati anu geus make baju deui. Kanjeng Ratu, jalmi nu ngintip eta teh si Kemet teh ya, jalmi anu bade diwadalkeun ku abdi. Manehna anu pura-pura jadi begal magatan abdi teh. Lamun kitukeun, kaula anu bakal ngudagna. Ku kaula bakal dipaehan sarta langsung dibawa ulah tepi ka eta jalma ngucah ngaceh rusiah urang. Cuk Dewi Makarawati. Hasil mohon sumangga delangkung pangarsa Kanjeng Dewi. Kosim, isuk-isuk buruh keur anjeun mah kawas biasa teang bae di ranjang ieu nya. Kaula ayeuna mah rek nyerek heula jalma nu ngaranna Kemet eta.
Dewi Makarawati ngagibeugeun awakna pledug, wujudna langsung rubah jadi haseup bodas anu satuluyna eta haseup teh ngablesat. Gancang naker kaluar ngaliwatan pantosau. Dina kayan gitu hiji bayangan beureum sejen ngolebat datang ka saung, ngolebat jeleg. Saurang awewe tengah tugu di samping jangkung make kebaya beureum nangtung di hareupeun panto. Leungeun kencana ngelek boboko sedangkeun leungeun katuhna nyekla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Euleuh alah eta. Keur naon eta Mang Kosim? Itu tuh lalena. Aing teu jadi dagangna ge Permios Mang Kosim rek ngider ka Mancomania weh sugan ni borong ku Bah Agus. Ada risin aing mah. Beli jeung kabita saeutik. Wah, miarsa. Atuh da si Bima sok ngider teh dadakan kitu. Tara tetempo sikon bisa duiti mah ngider teh. Pamiarsa sadayana kuno rojolna bisa duiti urang cekapkeun heula we dongengna dugi ka dieu nya lalampahanna Mang Kosim. Dina lalakon Daug Wadal episode ke-17. Cag urang teuneun di handeuleum sieum geusan sampeureun urang tunda di hanjuang siang geusan alaeun urang sampeur deing ke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana parantos satia manco satia ngadengkeun dongeng ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng Aki. Satecan Aki amit wungkur, Aki teh palai ngabsen heula sakedapnya. Aya saha wae atuh nu tos hadir di bagian ke-16 aya Dea Abdil. Bagian 17 na acan medar ieu pan nembege di uploadnya. Darendra sih oke nya milari lajenganna antosan. Zoe 484 cobian ki ngaleut koneng hideung mugi teras damang koneng hideung rumah komen koneng hideung teh nya. Koneng ageung koneng alit kitu teh koneng hideung teh nu hideung beungeun nya ke milari Jamanis sauna hadir Kang Nur Yamin di Tangerang. Hatur nuhun Bagus Setiawan di Jati Handapnya Teteh Nuraini Silvina Dewi oge nya. Hatur nuhun ti Balina. Manah ti Sumedangna oge teras jangan Aki Amin hatur nuhun pidona Kang Ujang Suherman di Sulawesi. Kang Jaya Sumpena di Jakarta Timurna, Kang Wawan Setiawan di Palihan Uni Emirat Arab, Kang Hen teanya di MS13 Cibiru. Jawara Kopi Sakti di Mancomania Tasikmalaya, Kang Setia Budi. Di Palihan Banjarna Kang Prabu Arjuna, Kang Usmanti di Palihan Garutna, di Bandungna Mancomania Bandung Teh Linda Imut, Mancowar di Garut teh Intan Ramadhani. Teteh Tami Maliha ti Palihan Ciamis oge Kang Agus Sopian nya hatur nuhun bari ngopdod zauna. Teh Yulina Belia ti Palihan ieu teh Tasikmalaya. Kang Amin Aminuddin ti Garutna, Kang Asep Suherman ti Bekasi hatur nuhun amin pidoana. Kang Ade Sukarna di Bandungna, Kang Agus Faturrahman Cikande oge kusampu parud ki dituang insyaallah damangmun ken dicobiannya tur nuhun. Di saha ieu teh user JW80 Kang Dede oge tur nuhun di Rancam Anyarna. Baru menye mantap dongengna selalu diantos mangga hatur nuhun. Kang Rudi tong alasan ki sing enggal cager kumaha ieu teh. Amin atunya. Kang Ngomen Cileungsi teh Saradelit oge Kang Hidayah Elektronik. Daun babadotan sauna direbus dicampur madu urang cobian sadayana lah Kang Teh Azora nya atur nuhun. Teh Nina Marlina oge Kang Rastim Hazimna ka Teteh Hanita Parel, Teh Nina Marlina anu tos hadir. Rikmak Firmansyah atur nuhun ka Suyatim oge Teteh Nyi ti Mandalawangi. Sareng aya ka Teh Teti Sariningsih di Bogor, Teh Kang Nurdin Salim Karawangnya, Teteh Siti Rohmah di Bandungna, Teteh Isuliani di Cianjur, aya Ucu Tosin di Pangalengan Bandung hatur nuhun.
Panginten pamirsa sakitu heula nu tiasa kapihatur wengi ieu nya. Aki namit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag hanca.